Babul hari ieu tabab kang martelakeun hal Allah luas puntun tisobin ati mupasiron limu bamil hayati al halu ari ngaran hal waspun eta sifat dun tisobin anu narima nasob itu waspun ata anu datang itu waspun mupasiron bari anu ngajelaskeun limu bamil hayati kana pirang-pirang tingkah anu disamarkeun wa inama yuntabihi munakaron wa innama yu'tabihi munakaro mana itu tuh kali itu nanti wa goliba yu'tabihi muakhara wa innama yu'ta sareng pasti nawungkul didatangkeun naon bihi itu hal munakaron barina isim nakiro wa yu'ta sareng didatangkeun naon bi itu hal goliban dina galibna muakhiran bari anu dipanderikeun kaja zaidun raqiban malfufan wa qad darabtu abdahu maktufan kaja zaidun raqiban ari contoh eta tetep sapertos lapat ja zaidun raqiban ja parantos suping sajaidun mangjaid raqiban bari anu tumpak malfufan tur bari anu dikumpulkeun wa qadara betu sareng nyata neunggel abdi abdahu ka abdina itu jaid maktupan bari anu diborogod wa qad yaji'u pil kalami awalan wa qad yaji'u jamidan muawwala wa qad yaji'u sareng terkadang datang itu hal pil kalami dina cariosan awalan dina kawitan wa qad yaji'u sareng terkadang datang itu hal jaminan bari anu jamid muawwalan tur bari anu ditakwilan wa sahibul halil ladzi taqarrara wa mu'arrafun wa qad yaji munakaro wa sahibul hali sareng ari anu ngagaduan hal alladzi anu taqarrara parantos tetep itu alladzi mu'arrafun eta anu dimakrifantkeun wa qad yaji sareng terkadang datang itu sahibul hali munakaron bari anu dinakirohkeun.